Ibarat kata iya aing masih ngeblank ya. Tidak ada ide buat keuangan hari ini. Mana tuh nya aing ya. Motor pajegeun terus kaliwat. Aura tuh aing mun ka kota teh mah. Kaliwat kieu. Ibarat kata ieu teh lamun geus beurang kieu mah. Euy. Ka kantor berangan moalnya. Asa piraku. Tapi udah pasti keberangan euy. Hah? Baru juga jam 7 gitu. Kaburu meureun. Harus sih berangkatan. Isi duit tuh. Hei! Adia. Naon, Pak? Atuh kaki wae nih. Geus beurang ieu mau ke kantor. Urang ka kantor paling geus beurang ya. Kapan heuh bisi keberangan aing teh, Pak? Nah emangna atuh geus manya ieu berangkat piket beurang kieu. Kakare juga jam 7 atuh kaburu. Jam 7. Jam 7 ini. Bukan jam 11. Sok ngacapruk. Hebatnya motor urang kayaknya. Anyar meuli, Pak. Atuh bae geus lila nongkrong meuli kumaha. Sudah lila. Sudah lila ini teh, Pak. Boga motor kolot kieu, Pak. Motor kolok tapi antiknya. Sangat antik sekali Oh, ieu. atuh, Aing Pak. jadi hayang ieu. Hayang. Atuh heueuh. Aduh bae tinggal beuli Kak. Geus aya hanjakana ya teh Kak euy. Nah, geuning heueuh ieu ke tahun. Pangerakeun sekali atuh, Pak. Mengakui aing ieu motor kaliwat pajekna. Tapi lah ajan teh karena motor kolot lah. Atuh lah kitu angerakeun wah dipajegan ieu. Ibarat kata lamun dipajegan mah pasti payu mahal. Payung mahal. Atuh heueuh. Lah tini mang Coba. paragi kaleuweung ieu jeung teuing lah moal kumaha ieu mah reun. Ayeuna mah keur aya program Jabawa euy. Program Jabawa. Program drive to ayeuna mah. Itu teh naon? Lamun mayar pajak tahunan mah tinggal mau STNK wungkul. Tinggal mau STNK teh kudu mayar. Hei, cambru. Kalau mayar ngan teu kudu make KTP, tinggal mau STNK karena bayar gampang sekali. Atuh sarua wae make duit lah, ream teh hidup pajak ah. Atuh sih ngadukung wa. Daripada ayeuna Jabar teh keur pembangunan edan-edanan ayeuna teh. Mengakui aing ge panheu aing kan rek majekeun eueuh duit ibarat kata mah lagi dalam kesedihan dunia. Duit. Eueuh duit. Mana cicing? Lah geus beurang ka kantor. Atuh tenang wae ngopi heula. Moal aing. Lah. Musuh. Can ngopi pasti lagi jepangnya. Moal aing mah sing can ngopi ge. Ya teu kabinan teuing dinya mending siga nu keul ka kami teh. Apa soalna? Kapan ka saha deui ari minta tolong teh urang teh ayeun ka dulur mah kitu tah. Kebiasaan aing geus kitu teh. Tapi teu naon ke kurang pangmajegankeun ngan motorna wayahna ku aing dipake ini. Motorna dibawa kumaha tuh, Dek? Atuh nginjem pan ku ingin pajegan atuh menang nginjem, menang 1 tahun 2 tahun. Ah, moal dijemput sakitu teh motor pergi ka ulin, lungdang di dinding. Koretna ampun melek pek. Lain masalah koret, urang mau di suku, jeung kali itu ka dieu, ka kebon, ka pasar, naon teh ka balong, marap, sok make motor ieu. Aing dipajegan mah ieu. Erek dipajekan mah. Aing pangmajegankeun wayahna motor naik di injem menang 2 tahun mah. Atuh di dinya mah erek pangmajegankeun motor naik di bawah. Eta mah lain nulungan atuh, Dek. Mun ek nulungan mah, Dek, di dinya duit ka urang bikeun, ek pake dipajekeun ku urang. Ge sabarahaeun motor kok kieu mah ni melek pek duit pajegan. Nah aku udah buka duit 2 juta mah meureun. Moal. Wah, Moal tuh ieu mah. sabaraha paling? Ganti kaleng paling 500-eun. 500. Sangat minim. Eh. Rendah ibarat kata mah mudah. Rendah sakit tuh. Atuh air rendah mah ayeuna namanya pinjam. Moal. Atuh Kak, Aing ke kantor heula geus beurang ah. gope Kak. Wah. Tuh ini udah diketiknya. Rajon rek pamacekeun motorna diinjam 2 tahun. Atuh aing geus suku ieu mah. Ibarat kata tidak ada dalam keberhasilan minjem duit. Masih ada dalam kesedihan dunia iya. Kudu ka mana deui aing dengan duit da emang heuh aing teh motor teh hayang ieu pajakna yang jalan kudu dipajakkeun ibarat kata mah mematuhi aturan lalu lintas.
Aing kudu nginjem duit ka saha tuh nya. Lah suka aya nu ngalewat, sawe di dieu duit ku aing. Bodoh amat lah, geus suka aya duit mah ku aing dipacekeun. Aduh, pucuk dicinta, ulang pun tiba. Aya seekor hansip. Sip. Iya, Paman, sehat. Alhamdulillah. Aduh, Tengah poe tas di mana sih? biasa keliling ya. Keliling dunia. Iya. Kayak aku bahagia kia ya Aing mah kia selalu- geus ngelapan. Ibarat kata mah aing selalu bahagia setiap hari juga. Teh bahagia Atuh selalu. heueuh bae. Lain Paman, uing kieu euy. Naon? Titah nagihan ku RT euy. Lagihan ku RT. Heuh, Lagihan naon? panena teh rek menjelang Agustusan, 17 Agustus, hari Men- kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus. Iya. Nah udah mau aya iuran-iuran nama udah mau aya raramean ieu Agustus nage. Iya emang moal ayana naon, tapi pan santeuna di urang teh rek ngayakeun lomba. Aya lomba. Lomba voli, football, terus MMA. Cokrok MM. Oh, ketang lu gitu. Itu balap karung. Nah, Pan aing teh ibarat kata ayeuna dalam dunia yang sangat kesedihan. Kesedihan dunia lamun dibalikeun mah ya. oh, heeh, sian. Jadi aing teh acara keur teu duit euna teh. Terus Jadi bagaimana jikalau aing mendapatkan duit kumaha carana? Ya. Kalau ulah kana nyakeun iuran-iuran ge heula lah eta mah gampang bayar buka duit mah. heeh. Maneh meureun aya kas-kas RT mah dicekelan kumaha lain? Kasih teh mah aya di imah. Tapi ku aing duitna Hah? dipinjam ya kata mah. Pinjam. Heeh. Bubuh ayeuna teh rek menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, ayeuna diinjem. Hah? Aing gantianna ti mana? Pan digantian ku aing mun aya di imah duitna. Heeh, lamun tepat waktu. Lamun teu tepat waktu kumaha? Kumaha tuh ayeuna? Urang ayeuna mah wayahna we urang teu bisa nulungan. Moal di ACC ya aing. Eta tidinya ka dia mau ngasese. Oke heula sedik aing can gablek duit ayeuna mah. Hah, ku aing dikede geura sip. Heeh. Nangan deh aing ka ditu aya uang mah. Ujung lawa kana nyakeun duit ka aing mah sip. Sip. Kali gerak. Naon deui atuh? Iya. Aduh. Naon deui? Sia mau diajak Urang badan. manten pan. Diajak badan miter rusuh-rusuh pisan. Heeh. Lamun sia naon ngaranna teh di aset duit mere nginjem ka aing sia aya komisi. Komisi. Heeh. Oh. Nah, bisa sih meureun diusahakeun mah ngan eta. Karena tanggal sabaraha tah sugan gitu. Ulah nanyakeun tanggal-tanggal Iya. pokona maneh aya kaset teh aing diinjem ka aing dibere. Heeh. Komisi jeung maneh aya gitu. Ya diusahakeun mah rek itu obrol-obrol mah. Kan heupan bisi teu tepat waktu engke teh Oh, aing. aing mah sing percaya ka aing mah tepat waktunya mah. Tepat waktu. Aslinya jung lah kali itu jung. Boleh siap. Wayana pangusahakeun nya. Aing mau keliling like langsung aja. Langsung. Ngobrol. Siap paman tuh banyak. Ya. Sugan we tadi ACC aing jeung duit kasih hansip. Atuh jeung manja ge jeung ngopi-ngopi aing dalam ketertindasan dunia ibarat kata ieu. Kudu kumaha ieu nya euy ngaideunana. Rada hese. Ya bangson euy. Sok rada uduh duitna ya bangson mah. Ayeuna tanggal ngora keneh ya. Pasti ieu. Sampai oge ini balik Aduh, Bang. Aduh, naon cip capek lain aya perlu, Bang. perlu naon Lah biasa we. Tanggal sabaraha Bang enak teh? tilu atuh ayeuna mah Tilu. heeh Oh, lain kayak perlu, Bang. ya perlu naon Lain pan abang teh masih saderek jeung paman Enur teh nya. atunya heueuh eta mah lanceuk aing Lanceuk. heueuh Iya, si paman teh, Bang, keur ngelapan motor. kunaha Leungeun apa pisah, Bang? lu napa bisa Heeh. Wayahna ka ditu heula. bener Hansip tadi kepan isuk-isuk teu naon Bener, Bang, aslina kira kuwi ngabohong ka abang ah. aing masa piraku Abang masuk kieu. Buru-buru tulungan hayu wing batur ya tadi. aya wae karek Pan balik ka- gawe aing ieu Pan kakak-kakanda mah kudu setia tuh. pokoknya masuk tungguan heula tuh di ditu aing ke mah heula ganti bajunya Siap-siap. Hayu, Bang. Lamun pake mie tapak ieu beurit euy. Gua adar sih kana kudu kieu mah ya, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berita yang sangat baik ibarat kata. Baik ya mah. Ngomong ieu teh. Keke kaya nu ka dieu. Oke, rek aya nu ka dieu. Heeh. Saha?
sahawe kayak pasti aya keindahan ya mah. Duit mah pasti nganteran ka dieu. Dijakeun aing butuh sabaraha? Ya, masalah butuh-butuh mah gampang. Kumaha aing urangnya? Heeh, kumaha kan wayahna Naon? engke Nur. Api-api nyeri leungeun. Api-api aing nyeri leungeun. Heeh. Sia eta kumaha bisa aing api-api nyeri leungeun? Satu nu penting kapan butuh duit, Lin. Sok. Acan atuh kumaha ieu mah. Kayak mun geus datang ke mana ka dieu. Api nyeri leungeun. Heeh. Naon we atuh? Uing mau we jadi dieu, ngek nyumput di ditu nempokeun nya. Sudah tangkap kan? Heueuh nya. Jon, Dieu, dakuan heula sakedeung. bos tadi mau jago Kan eta. bae pacar masuk untuk 7 tahun. Ya itu. Bener. Aing. Kunaon wae? Nah kunaon bisa gitu? Kagencet. Tadi beda si Hansip bebejana kagencet cenah leungeunnya. Kagencet. Ih. Ya Atuh butuh kumaha? ya butuh duit ke rumah makan. Ka rumah makan. Butuh berobat. Yang berobat. Coba teu mah duit cash di. Duit tahun wae. Au ya. Ulah seri. Ieu kerau ya. Nah, cerita. Ayo dah dirinya seri dari aing seri. Hey. Hai. Au. Wah cak tarik teuing. Cari lecek bang. Teu au. Aing mah. Sip. Aduh, si Hansip kan. Keke lagi kasih Hansip kan duitna. Kudu ke rumah makan ya mah. Ya, Bang. Dia bawa ke rumah sakit karunya. Langsung bawa we. Terus jeung rumah tanya jeung bawa jeung dompet aja. Siap-siap, Bang. Karunya. Ayo Abang itu langsung ke mana? Mana aing kakarek datang kaburu kayak aing nyusul ka ditu. Nah ya wae tuh. Singkat, Ang. Aing. Ya wae picilakaeun teh. Tahan. Kenapa bijak adik aing atuh? Kapan aing warga tadi si RT nya anak-anak Aing ibarat kata sok sieun kapanggih ku adik aing mah. Nah, kapan alhamdulillah ya aing boga loba. Aing. Wow. Dinamis. Nangis kan. Adik aing aya nempo lancetna gering mah nya. Ya. Wah, iya Baik Cai. hati, Kak. Baik hati. Tadi mah Atas gajian. Tadi mah ka aing hese teu bener nginjem. Pernah panggil gitu? Ai tadi panggeulana ka aing. Oh, geus buru mana ke aing bat eta mah. Hai, tadi aing bela sungkawana mah Geus tinggi buat kata. buru. Ajeng 90. Nya 50. Enggak usah teh gede jeung meuli pokok wae mah. Soalnya Langsung ke ditu nya. Iya. Siap nuhun. nuhunnya Aman. ibarat kata keindahan dunia tercipta dengan sempurna. Loba duit aing.